Nepangkeun wasta abdi Fitri Nurmalasari, abdi sareng rerencangan abdi wawakil ti kelas 10 OTKP 2. Abdi sareng rerencangan abdi bade nepangkeun kaulinan Sunda nyaeta Aciwit-ciwit lutung slutung pindah katungtung. Aciwit-ciwit lutung slutung pindah kaluhur. Hatur nuhun parantos nyaksikeun kaulinan Sunda. Tong hilap tilu enak. Make masker, jaga jarak, ngumbah leungeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.